Metode ngajar kitab Sapinah anu gampang, mudah diapal, praktis, sumanget diaosna nyaeta ngangge tuntunan kitab Nadhoman Sunda Sapinah ieu. Produk terlaris di Tokopedia sareng TikTok sok. Sim kuring atos diamalkeun, diwurukeun ka jamaah ibu-ibu, oge ka murang kali santrina. Alhamdulillah katinggal hasilna gitu. Di mana ieu ngagaleuna? Nyaeta di online shop mangga. Bade secara langsung ngelangkungan nomor WA ieu mangga. Ananging upami dina online shop mah hargina sesuai sareng anu tercantum di tokona nyaeta 15.000. Upami ngelangkungan WA ieu mah hargi per bukuna nyaeta 10.000. Bentenna tebih pisan nya, bentenna oge 5.000 gitu. Daftar isi. Pasal rukun iman. Rukun iman genep janten kayakinan, hiji ngayakinkeun ayana pangeran, dua yakin ayana para malaikat, tilu yakin kana kitabna utusan, kaopatna yakin ka para utusan, lima yakin kana poe akhir zaman, genep yakin kana takdir kahirupan sae awon aya dina kapasrahan. Ukuran saku baju tiasa dicana ka mana-mana gitu.